Daun lagran. Berarti bener iya tanggal sakti aing sila di dieu teh. Setuju ieu tanggal mere nomor sigana ka aing. Togel gabol deui dengan kandi angkan citu ieu nya. Ngomong-ngomong ieu tangkal gede ieu. Cok bisa menang nomor tina ieu nya. Gede kieu ieu. Gana mujurnya tangkal ieu aing. Eleh bae Togel. Si keberuntungan aing dieu. Tangkal. Bere aing nomor Togel, aing eleh bae. Bere aing nomor nu alus, nu mujur, ame aing teh cepet beunghar. Astagfirullah. 2021 masih anu nyembah tatangkalan. Minta nomor Togel. Sadu urang didih. Kerjain ku aing Kerjain ya. Tangkal ge penting sabaraha angkana nu kaluar. Daun lagran. Berarti bener iya tanggal sakti aing sila di dieu teh. Setuju ieu tanggal mere nomor sigana ka aing. Anjir. Us gawat mah yakin tangkal kok pajar ku menang Togel. Uti dituna tangkal mere nomor mah. Belok sabaraha ieu angkananya. Tuh aing teh nyaho. Tangkal, tuduhkeun atuh carana. Mi aing nyaho. Bener nih tanggal sakti ngajawab. Ya, menang Togel aing ge peuting sigana ieu. Nang syaratna ieu. Ini menang Togel uing. Cara lu gampang. Putaran kali bari geol. Kitu hungkul mah gampang aing kecil yo. Arek enak ge. Siap tarik ses aja. Menang Togel engke peuting engke menang Togel asik. Sabda kali menang Togel. Terus Itu tuh. Enak bae sekali-sekali, aya sekali deui. Itu tuh tadi embe canggung, usapkeun kena tanggal ieu ami subur, ami tering menang nomor Togel. tai embe, andi teh embe Teangan bae ibu ke mata mah. Ke heula. Kurang teangannya. Tai embe. Iya teh embe. Alah sia nyumput kandi teh embe di tangan ku aing teh yang menang Togel ieu teh. Padahal mah geuleuh wing teh. Di kumaha tadi diusapkeun nya. Yo mah teh embe tah kadeuleu lintah ku aing usapkeun tuh. Alah bau. Tah engke tungguan di dia nomorna. Setengah jam kemudian muncul di dia nomorna. Terus ayeuna sabari nungguan setengah jam uing kudu kumaha heula Mbah? Gampang, siap urem nyair patonggo. Wah kitu hungkul Mbah, gampang eta mah.
Mus diberi tangga keramat nah. Gus, yuk aya angkana. Di angkana euy. Oh, iya angkana, iya. Hiji 01 1 aing ge beuting ngimpi 1 wah bener saking ke pasang ke peuting ku aing. Wah geus ayeuna mah geus balik aing ke peuting pasang 1 01. Udah jadi gitu itu tak apa. Utai embe nih sih. Jadi utai embe kok. Mang, geus nyekel teh embe. Weh, pantesan bau. Pada naon teh nyabakan teh embe? Yeuh, kan kieu, Mang. Heeh, tah kumaha. Uin tadi kamari teh. Heeh. Eleh bae togel. Terus? Aya tangkal serem gede di ditu, Mang. Aing minta nomor togel. Oh, tah kumaha terus? Dibere di lalana. Syaratna aya 3 lah heueuh. Naon bae syaratna? Ieu. Nu kaji aing suruh ngageolan tangkalna. Oh, terus? Nu kadua paling geuleuh. Nya kata embe digosrokeun. Kan bau ayeuna. Nih tah si aya cara-cara kitu teh si teh embe sagala. Padah naon eta ih. Ah, geus geuleuh atuh teh embe mah. Atuh piung pan Mang uing kadar disuruh kudu boga nu nempatan tangkal eta lah. Uing ge bro, aing sok masang tapi elehan bae euy. Ilok aing dibere. Oh, eta mah aing teh nyaho. Jalan teh ayo adi tuh. Mana tuh? Ayo ah. Doa, pau dengan aing. Lagi gua. Bro, tanggal bro. Ah, iya bro, iya tangkal na aing menang nomor togel teh kita tina tangkal ieu. Oh iya. Sakti ieu. Ayeuna urang kudu kumaha heula? Sila. Oh, sila heula. Ieu. Sila. Sok atuh. Ah. Urang teh nanya, "Mang, minta nomor togel." Oh, ya dah. Bah. Minta nomor togel, Bah. Anteng Lin. Wah, kerpina. Tadi ge ngomong aing kerpina meureun. Iya, kecil gitu. Oh iya, aing mere nomor tadi. Atuh gabung meureun aing ya. Ah. Wah ya. Kejam. Wah. Udah bae. Harudang, panas. Sapaan? Itu budak mau baladnya. Minta nomor togel deh si gana itu. Aing bingung di cara kumanya. Ah, cina kerjain dia titeh. Mang, terus Mang. Yo bro, wing nganter babaturan. Minta nomor togel, tadi gue wing kena tanggal ieu dibere nomorna. 101 nu wing mah pada ieu mah hayangeun, diantar ku wing. Hah? 101. Geus bae teh jeung aing. Atuh ulang temen kuing. Ah, pokoknya mah pokoknya itu pasti kan. Mulai lama ampun. Men tadi kena tanggalan ieu. Enggak, tenang, diberi hiji kuing weh. Tabrak tah suarana tah. Eta jenuh. Mere nomor kawin teh. Pahlin mang kadengnya suarana. Ini teh ieu. Isi tanggal naon yo kieu sih? Atuh keramat meureun da wing dibere nomor togel. Hebat lah. Mang rek minta moal. Moal sama Tara. Rugi ah. Sok bro rek minta mah. Geus gudang meureun jina. Lu ku. Dah. Wah. Yang minta nomor, Mbah. Sabaraha Mbah ke nu kaluar deui, Mbah. Nanya. Gampang ayo nomor dah. Tak dulu kan nomor sempak babaturan sia, jumlahkan aja nomor tanggal tadi. 101. Mbah, ning batuk. Ulah batuk bae tuh Mbah, manya jin-jin kering. Wah, udah baik, nomornya udah bang jauh baik oi. Wah, gampang Mbah, isuk mun uing menang mah, uing ka dieu deui.
merek rokok super kambah. Bro, tadi kumaha syaratnya baru? Suruh nulis sempak, berarti sempak siap bro. Bro, ku aing di dele sempak siap bro. Buat tapi sempaknya apa gampang. Kok aduh aing mah. Aing geus geus ku aing mah ku aing ilikan mangilikankeun. Tadi teh suruh tambahkeun lin. Oh, jeung hiji kosong hiji. Berarti jadina teh 130 hijinya. Tah eta. Wah, sip lah. Kumaha deui ya Gari? Nanya deui atuh bingung aing ge bingung. Oh iya Mbah, iya Gari kumaha ieu Mbah? Wah, tenang. Ayeuna mah saling cabok we, saling kepret. Geus eta balik, sarata eta unggul. Gampang. Bro, ini asa betul anu ngomong bro. Tapi heueuh ti tadi eueuh nu suara ti hareup ieu. Oh itu bro. Jama tadi itu mah.